Hayu dimana panon poe geus moncorong indung beurang geus nyangan gearkeun hate anu alem heabkeun rasa anu tiis brai cahayana ka sakabeh alam dunia mawa bagja keur urang sararea dina sawatra isuk dina sawatra wanci haneut moyan dina sawatra poe anu dilakonan dina sawatra harepan jeung impian mugia aya dina cager jeung bageurna pancek jeung ajegna hirup jeung huripna waluya balarea geura simpen nu pait ka tukang geura piceun rasa kesieun kasedih anu kamari tunggara anu mangkukna rek dipendem ameh balem rek disimpen sing rikip ayeuna geus wayahna nyamper ka bagja ayeuna geus wayahna ningali ka hareup ajeg nangtungna ka hareup ari ngaran kahayang teh bisa oge lain saukur impian salagi aya niat jeung kadaekna ngan kade kudu loba pikir heula dina naon wae anu dilakonan sabab nu ngaranna geus jadi gugur moal bisa jadi nu ngaranna beas deui hayu ayeuna mah urang ngopi heula sugan meunang inspirasi lain saukur halusinasi.